Alhamdulillah ini donasi Al-Quran dari Cikalong ya. Cikalong sudah nyampe. Alhamdulillah, terima kasih Kang Bambang sudah menjemput dengan ikhlas. Tetap semangat ya teman-teman. Semangat Pak Grit. Ya banyak ya, ada pakaian baru. Ya. Ini barusan juga Cidaun udah. Oh itu mah bukan. Oh, Itu mah ada ongkirnya. oh siap. Saya ongkiran tuh, kirim ini. Oke teman-teman, selamat sore. Ini lagi mengambil donasi dari pihak-pihak yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk korban. Gimana ya? Gimana ya? Lakbana di Sangharip. Harip.
nyampe ke Alhamdulillah. lokasi yang kita tuju. Mantap. Jadi insya Allah panginten ini panginten pasti sendiri mau panginten dia secara simbolis secara besar margi dia bantosan sanes pure murni punten artos abdi gitu nya. Iya alhamdulillah dia panginten perwakilan di peserta PKH. Alhamdulillah peserta PKH teh panginten pengen bantosan di pemerintah khususnya ieu teh naunganna di bawah Kementerian Sosial. Nah, jantan supados ternyata panginten peserta PKH pengen bantuan sosial oge masih biasa nyumbangkeun sagala rupi bentuk baik itu barang, uang atau lapin penjagana kanggo kegiatan sosial oge gitu nya. Jantan supados ieu biasa panginten ibu-ibu alhamdulillah ngersakeun panginten anu di Sirna Jaya, anu di Tanggung pangintennya teras nu di mana Kertajaya ya. Di Kertajaya dina 12 desa teh henteu sadaya ngiring ka dieu. Awan tos kirunya nu tebih mah gitu nya. Aya alhamdulillah perwakilan panginten ieu bade diserahkeun ku perwakilan ti ibu-ibu ketua kelompok panginten hanya biasa hiji dua anu siap menyerahkeun supados kasakilan ti sadayana nya dinya. Abdi katitipan panginten sagala rupi bentuk apapun panginten ku abdi dikelolakeun sagala rupina alhamdulillah aya panginten bentukna ti ditu Quran nu kitab gitu nya. Insyaallah mudah-mudahan sim pada bapak sadayana Amin. panginten itu si abdi mah bapak panginten simbolis kamu khusus pesantren panginten kamu pesantren tadi panginten aya beas sabaraha karung panginten eta ge sanes sama yang abdi Pak. Janten eta memang ti peserta anu saali parikaosna bade sabutir bade sacangkir dikumpulkeun sadayana gitu nya. Alhamdulillah berkah kawan sadayana panginten itu panginten aya mie instan terus anggian-anggian mudah-mudahan anggian geus mudah-mudahan saaramo para santri jadi istri panginten tanya panginten si abdi ieu panginten ngawakilan sadayana khusus peserta PKH oge panginten umumna sareng pendamping PKH Kabupaten Cianjur abdi ayeuna panginten bade ngabudikeun amanat-amanat panginten sakitu si abdi ngaboga karena abdi mungkin nyerahkeun ka ibu ka widos panginten eta mah tiasa dibuka hiji Bukan mau ya, mau cek bodoh kepisah. Terus cari nih wet. Tahu-tahuan. Kondisi ini panginten nanti karena sakumaha sumbang sih nanti khusus nanti grup PKH ya sekecamatan Tanggung khususnya umum namun Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kakanti kunci mudah-mudahan naon rupi anu parantos disumbangkeun masih aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan
sing engal kagentosan melangkung-melangkung kitu. Abdi atuh nyunkeun piduana ti sadayana di dieu mesti ngipasieun kasubaran ka tawakalan Allah. Sing tiasa nyalurkeun ataupun ngamangpaatkeun kana ieu sumbangan untuk ibu-ibu bapak-bapak sadayana. Insyaallah geus bade pengen digunakeun cumi keperyogian di pesantren. Kita pengen mengutukan acis karena naonnya pengen banyak digunakan anak mantap gitu insyaallah gitu. Mudah-mudahan masing apunak kasayana jaga dia menuju Jawa Islam. Amin ya. Ini kata di foto Yang kena titipan oh ya tidak ada jalan pada sih ditinggal gitu. Ibu sadayana ieu abdi panginten satitipan hartos ku abdi diletakkeun bapak ya panginten di pasar Serang sadayana abdi nyerahkeun di dieu donasi di naon kanggo pesantren gitu nih di panginten abdi maka masrakeun bapak kan ieu mah kanggo beban anjeunna panginten ieu tapi ya ini kan ieu panginten aya saalit kanggo abdi satitipan salurkeun gitu abdi ayeuna panginten sambil ngantosan Pilwan ya pil. Pendamping PKH sekarang peserta PKH Kabupaten Cianjur panginten dongkap kadis Ansmarina hoyong ninggal situasi bapak sesuai informasi kamari panginten naon dina kajangkenan bapak oge panginten jantan korban pangintennya apunten tadi sanes bade kumaha mun panginten abdi koordinator kecamatan panginten katitipan di rekan-rekan sadayana pendamping PKH sareng peserta PKH dan kanggo hasil tina donasi panginten menangina musibah dan keselamatan bapak mudah-mudahan bapak sing sehat deui oge panginten naon-naon atas dilakukan ku bapak panginten naon supaya naon dina kamar kawajan kanan musibah teh sing naon kagarukna sing jangan dimasai oge panginten urang doakeun panginten korban-korban anu ngantunkeun panginten mudah-mudahan sing jangan jihad mudah-mudahan sing juga panginten oge panginten naon kagarukna anu pasti donasikeun ku rekan-rekan pendamping oleh peserta PKH mudah-mudahan ya panginten aya salir ibu sareng bapak hapunten entong ditinggal sagarukina dina hal ieu aya bantosan abdi katitipan donasi panginten ku abdi disalurkeun kanggo pondok pesantren sareng korban amin.
nuhun atuh. Ini panginten Iya panginten abdi katitipan aya bentuk artos mudah-mudahan kanggo penyembuhan Bapak mudah-mudahan senantiasa berkah tagarukin panggil. Sami-sami. Mangga panginten abdi tiasa lami mari-mari ngabujuh kami sanes gitu nya. Mohon sing ngadamang karang panginten. Ibu kenal teh naon? Assalamualaikum. Teh deh. Mantap. Teh lah. Sip. Sip. Santun. Smerlan. Santun. Satu kata untuk PKH. Mantap. Bu Ketua, satu kata untuk PKH. Apa? Apa aja boleh? Sip. Si. Si. Kang Andis. Hadir. Hadir. Si. Satu kata untuk PKH. Siap, selalu hadir. Hadir. Satu kata untuk PKH. THD. PKH sip, santun, integritas dan profesional. Mantap. Teh Rahmi, satu kata untuk PKH. Mantap. Mantap. Gas.